jam 12 salakina datang ka imah ngetrok panto jabani tala ngetrok panto sakapeun mah langsung dibukakeun pantona aya si mimin teh keur lawang panto nanya ke jadi salakina mamahna aya kene kopi susu cek jadi pemajikan aya kopi susu mah jorek inyo ku sarangan datang kadeureut aing pan aing teh keur ngecosan celana eta salakina si mimin langsung rek nyokeun kopi susu nu baheula ditawarkeun anak kudu jadi pamajikan rasa buah mangga teh meuni peugeut ayeuna mah geus gagayot geus naon cenah geus gagayot eta begitu dipesek kopi susu rasa buah mangga langsung ditinyu eta kopi susu rasa buah mangga persis jiga ceplok endog salakina neangan pepentil kopi susu mana pepentil kopi teh nate kadeul kitu geuning pepentil kopi susu kadewek eta dirampas susu dibetot paingan pepentil